Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Bray, sadayana. Aya wae di mana teman-teman, kawan-kawan, saudara-saudara Braya, pokoknya mislek Nusantara ya pribadi, pokoknya mah di siang hari inilah saya kedatangan teman. Dan sedangkan teman kan teman baru-baru, teman lama itu benernya Namanya penak dia enak. penak deui udah tos lami teu penak gitunya duka silteulem duka di mana Saat tos ditinggalkeun ku akang ke Bandung teh ya. terus Bade sinetron saurang teh. sinetron ieu nya sinetron eta we sebatkeun isin Jembatan teh. Jadi lah abi mah bakal lagi aya kegiatan beurang abi ngamaklum gitu dah. Sami-sami ge da sadayana ge gaduh kegiatan masing-masing. oke lah satu acan kadinya teh meureunna kedah perkenalan nami gitu wasta teh saha tukang ieu teh atuh saha kitu da tanda tanya atuh apalin penonton teh Mohon cobi saha ah abi mah jenengan teh Riko lah. Panggil masih Suriko. Saur akang ge lang terang si Suriko mah. Suriko Terus teh kedah dietakeun deui. udah dibahas dinya Suriko sebenarnya tah enten teman-teman teh aya Instagramna bilih terang mah Instagramna mangga di follow ke teman-teman sadaya namina teh ieu tah namina teh Riko Suriko. lain Instagram maneh Instagram sanes Instagram abi. Instagram saha Oh juga nanti Instagram Instagram akang oh nya abi nya terus akang sia oh nya abi mah biasa Riko Suriko. Instagramna ngaranna Oh nu ieu oh nu ieu biasa Ipan Asta nu mana atuh nu maneh nya Instagram abi teh Riko Suriko lain Naon? Riko Patrio Patrio mah terus geus deui karena Riko Suriko cenah brothernya kami teh eta meureun anu Riko Patrio mun acan di blog ku pihak Instagramna panginten tah nah make di blog sedangkan kan lamun di blog mah didinya teh geus ngelanggar peraturan berarti abi mah sanes ngalanggar peraturan kumardi abi kila patasan di kitu aya kan ngadamel jadi jujur dina foto profilna teh tukang pagar tuh teh nyamung nya kitu teh ya cek urang ge nya tukang pagernya ieu lu ngalalakon ya brother ya hari teh urang teh ngajeun YouTube ngajeun Instagramnya nuhun teh khususkeun manajemen sudah manajemen urang ngajeun dicekel teh ku Iko manehna teh terupdate urang tanda-tanya nya coach urang teh panguploadkeun foto ieu kumanehna teh bingung meureunna nya bingung kudu kumaha ngagarapna nya akhirna teh kumanehna teh ku anjeunna teh nya ku si ieu teh henteu diupload brother akhirna teh nya kitu pas dibuka nya ujug-ujug jadi pager kok nya tukang pager moana mah nawisan ka baturna teh kela abi teh kitu tapi da nami nama sami nami nama kitu nya da ieu bobodoran urang mah brother nya jadi salian di kikieuan teh kuring mah partneran anjeunna teh lamun anjeunna henteu ku urang diganti lain diganti jadi da rolling gantian sekali sewang tah lamun dina anjeunna keur aya urang aya main bareng gitu ieu dina upacara adat ya Slengser Ambu tah kieu kok alhamdulillahnya KLAJBT Komite Slengser Ambu Jawa Barat teh eta teh ujungna damel film short movie anu kamarin anu di Bandung eta teh syuting keneh kalaresan simkuring ge aya nu ngawartosan Budeti barawi kerang mun Budeti teh kan guru simkuring oge anjeunna teh sami sareng simkuring waktu ke tahun 18 ngiringan rekor muri se-Jawa Barat 1500 Slengser Ambu eta teh ti sadaya daerah-daerah seueur mung akang Iko mah acar aktif dina bidang kitu da we saurna mah cenah ka abi ge di Pasihan alamatna nanawana cuman abina nuju aya kegiatan teh manawi kakak gitu aya ngawartos aya saurna nuju di Bandung keneh teu abi nuju uwi terus nuju di Cikatomas abi teh di Tasik abi nuju di Cikatomas si ibu nelpon henteu WA ka abi teh nuju di Bandung keneh henteu terus uwi naon kitu kan teu apa dia cenah tanya KLAJB cenah nuju ngadamel film aduh cenah itu tekal resan pisan gitu mun aya ditu mah jaba tapi kita masih aya ditu oge bener paling ke tempat syuting penginteng gitunya henteu nyanak pakaian da abi teh terang aya acara kitu gitu kami itu tempat syuting ka anu ngadamel ayeuna film Slengser Ambu eta akang menawi caket apa kumaha duka tah soalnya kan di syuting mah kan ngali-ngali mohon beda-beda tempat duka di mana abi teh kirang-kirang tapi waktu pertama di Dago tempatnya teh base camp na
ayahnya Instagram sadayana rekan-rekan followersnya iya tah enten anjeun ieu waktu pertama kali penak sing simkuring teh di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya menuju di Mangkubumi Kota Tasikmalaya eta teh nuju aya acara sami acarana upacara adat mung 5 hari berturut-turut eta jobna. Nah, abdi ge pertama dinya teh Kang da acan terang akang kapungkur teh terang saha pokona mah abdi ge masih kene ada di sih kapungkur mah. Pas ka dieu alhamdulillah tiasa tepang sang akang teh oh nya ieu Nya eta teh artis teh cek batur mah cek abdi ge da sanes sadayana sanes artis. Nah, Kita mah manusia biasa. Artis. Ari artis mah sebenarnya mah artis nu ngalah artis jelemana. Dari urang mah kan merakyatnya. Urang mah artis-artisan sababar jelema kabeh. Artis selebritis semua sama di kalangan masyarakat umum semua sama brothernya artis-artisan bisa wae intinya nyebut ke orang artis menege artis gitu jadi artis-artis tah jadi kieu brothernya sadayana satu acana urang ieu teh pernah di Mangkubumi heureuy heula gogonjakan dina mobilnya nuhun inget kan simkuring mah motor kok teh motor aja nama mobil eureun heula di tempat di masjidnya ingat ke masjid tah aya rencangan simkuring namina Adit Kang Adit caket Kang Adit anu ayeuna teh nyembat mah bade nyalonkeun polisi pamit salah mah Kang apa eta teh anjeunna teh bade ka Jerman bade kursus mung duka janten duka henteu mudah-mudahan mah si janten si lulus pokoknya namanya di tes anana alhamdulillahnya Kang ayeuna suasanana alhamdulillah sae atuh tinggal heula ka pedi sama dengan aja ya Allah tinggal atuh masawahannya luas pisan brother tinggal resep abi mah dina alam-alam kita sanesna naon cek ajarkeun cek batur mah cenah cenah maneh mah cenah kawas manuk cicing we di sawah cenah kawas manuk cenah maneh dengan hama lain justru urang dengan ke alami gitu dah alam pisan urang mah da lega atuh dunia teh euy jadi ketogenannya simkuring salaku ieu berenang namanya nanti jalmi da sami kene saya oge jalmi tah keranjang deui terus na mobilnya gogonjakan kalani si ieu teh sebatana teh sadul bukan adul sadul pertama sadul teh nuju anu kadua lokasina sadul teh sadul pas didihnya tah sadul cenah nyebatana teh nya ari si sadul jadi katlar sadul mun sia-sia teh kieu Kang pasnya atos janar teh kan bade KWC abdi teh sareng rencangan abdi teh sareng di tos kitu teh abdi teh bingung tempat aya rencangan anu tadi soal Kang teh Bang Adit da abdi teh terang Bang Adit terang saha papa we abdi teh ka payuna cenah di goroan nami batur saha disebatkeun nami sadul abdi manis juga teh ka saha teh ka abi pasti dinya we di abi di landian nyebat nanti sadul kitu nepi ka ayeuna ge kitu Pak tah terus saya urang teh dinya teh nya bebarengan akhirna sasarengan resep pokokna mah bebarengan lah pokokna mah terus akrab hijina aya sistem nana teh heureuy anu jeung awewe tah eta mah tos biasa eta mah juga namanya cibatur mah lagi awewe mah tapi da ari kurang pikeun ka uing anu cinlok teh nya nya eta inti 5 hari teh berturut-turut teh kan eta Allah pikeun ka si awewe teh dibawa ku urang teh ka mana Ciamis deui aduh si anjing eta mah berkesan pisan teh lah teuing kunaon lieur mun mana urang teh keur teu puguh kepikiran tinggal madaek kitu teh gaynya dah atuh salajeng teh ikot teh tos kitu teh tos beres kenal jeung simkuring tos caket jeung simkuring tah simkuring teh gaduh proyek nanti pegawaian kerjaan damelan nyata di go anjeunna teh ku simkuring diajak ngan teu ami saberkama teu ami ya sabaraha mingon 3 mingon sabulan kirang asal mingon hari abi mah buka ari di dieu mah 2 mingon 3 mingonan pas tos dinya teh akang teh langsung dipanggil anu pe orang ka Bandung teh nya pasti salah mau ka Bandung syuting film eta sinetron terus kami henteu simkuring gaduh rencana bade kuliah mung teu janten gitu nya terus kitu teh bebarengan we terus simkuring ka mana anjeunna monop di bumi simkuring oge na pokona mah enong we kitu nya resep gitu tah simkuring mah aya rencangan di bumi da ieu mah tos teu asing deui kitu mun ka bumi simkuring teh
tos teu namu gitu janten juga di bumi aliran da sim kuring mah kasih saogenan ulah-ulah namu di bumi sim kuringannya jadi kudu sok we asup mah yang dahar dan sok dahar gitu ulah teu namu gitu da sami-sami gitu tah gitu. Kami akan dina lingkungan seni tos sabarasa sih akang tos sabaraha tahun gitu. Sim kuring mah resep seni mah ieu aja. Baiklah mah nu nanya ke urang. Mah gak ada kan abi ge naro jadi kan abi minta tamu teh kan akang ge Siap. sami gitu saorganisasi jadi abi naro lah ka akang gitu. Jadi na seniman teh sim kuring mah resep teh ti kawit alit keneh nya alit keneh di zaman SD lah SD TK lah di TK sim kuring geus ngadalaman seni tapi seni lain seni kieu seni wayang boleh sim kuring resep can hayang diajar aja resep kumpul nonton ya sabaraha judul atau teh lakon wayang boleh SD we sim kuring ningali rancangan sim kuring karena kieu yang sereng-serang sim kuring asa kabita da soalna basic sim kuring mah dina bodor dina ngabodor gitu jadi kumaha si manehna teh hayang we gitu pokoknya hayang kurang teh ka SMP we karek terjun di sekolah di lingkungan sekolah eta mah can luar kieu can boga job-job channel anu di luar nikah pas nikahan gitu nah seperpisahan sekolah karek sebenarnya diapresiasi dah ku banyak loba jelema itu banyak orang gitu diapresiasi hade siapa kuring dileukeun diajar akhirnya 2018 sim kuring teh aya anu nawaran video di zaman nuju Martia Production masih kene pimpinan mah teh Bupani kami tempatnya eta Martia di Palimanan Kang payunan Masjid Agung Pak Haji eta Pak Haji Mebal eta tempatnya di dinya eta teh namina teh bae mah terus jadi makanan enak mah jadi bakso enak tempatna tah kitu tapi masih kene jeung Kang Parit masih jeung Kang Parit mun namina Martia Production saya can terpaksa aga Martia Production barem karena nama pindah jadi karena make up dana cepana ku terpaksa aga tah terpaksa gawe sarangan terpaksa aga dugi ka ayeuna kitu eta naon pahit itu kitu nya sedang sangar ligar ogenan sangar ligar mah di sekolah kena gabung sekolahnya kitu da di kadieu akhirna gaduh channel seperti itu jadi reus pisannya tapi mah reus pisan ningali rencangan misalkan atawa usia anu di bawah-bawah usia aralit kenenya resep kana seni kieu komo tapaksa agama kalabatna lingkung seni sebenarnya daerah Citeureup mah lingkung seni pisan namun di Bandung mah jelekong jelekong mah kan seni unggul kami ke budaya unggul gitu kami akang karena wayang gitu eta teh pertamana akang nyepengna kana peran utama cepot apa kumaha eta Kang ari sim kuring mah pertama mah paling resep nyepeng cepot sekarang suara loga kan nuturkeun almarhum Abah Haji Abah Kendana Sunaria eta jadi nurutkeun suarana kadinya ngiblatna lamun cep hari dasarna tapi akang eta dina kan salah cepotnya gitu teh kan abi mah rumaos teh biasa cuma gitu akang pas pertama nyobaan gitu latihan heula apa suara teuna otodidak abi ngadangukeun sabada kali ngadangukeun tah akhirna abi katiru cobaan anu suarana teh kan suarana semu dicadelkeun si letah teh pada dikalebetkeun jadi barekeun kieu kumaha danang teh nah gitu ya jadi suara cepot teh kitu darah gitu cepot abi eta mah karakter abi jadi udah benten ayeuna karakter anu dalangna ieu benten suarana tapi kitu patokan mah nu penting hibur kami akang bangsa di Pali Citeureup pertama akang kenal sareng Om Parit di mana Om Parit eta teh kan gaduh raka bi teh namanya gaduh raka istri anjeunna saangkatan sareng Kang Parit tah gaduh channel teh ti raka tuh cenah bisi hoyong ngiringan bangsa resep kana seniman mah sareng Kang Parit abi masih ken ampun tak acan wantun abi teh masih kene teu pede ucan wantun ka dieu keunanya balasku hayang munculkeun bakat gitu di kalangan masyarakat banyak kena sering wani pertama akang pasarang Om Parit nyepengna kumaha akang pertama bade tampil sareng Om Parit kumaha akang eta rasa-rasa pertama mah ka sebab cenah latihan hari semkuring mah ari kelas buat latihan mah aling euy
abi makin juga spontanitas sebab mun latihan jeung langsung main mah benten enak teu maksudnya kieu janten mun latihan kan tanpa make upnya mohon teu pede tanpa make up mah akhirnya lamun geus make make up muncullah kepedean urang nya lebih muncul akhirnya teh nya bisa menguasai meskipunnya pertama masih kena garjet gitu gampang lagi can bisa kena sering nonton YouTube masalah yang serang-serang kena mendalami lagi mah asli satu acan gelar waktu saya tamu acan menggelar kos gitu nonton lah YouTube mungkin ada kumasi gerakan anu kumasi cara kurang ngadabingna gerak-gerakan anak nah jadi akhirnya jadinya dan nama alhamdulillah mata kalau misalkan ngajakan misalkan latihan berlatih si buring mah angkatannya langsung perlu misalnya kali dia sombongnya sebab gak basicnya spontanitas wae gitu langsung kayak live gitu langsung di enten abi mah resep jujur ya resep kene ayo bisa kenal yang zero resep kene dina langsung live straight live gitu langsung pakai alat musik jadi henteu pakai MP3 itu pakai DVD CD itu pakai tapi akan kaenakan dina MP3 apa live gitu kabetah-betahanan nama live sih sebenarnya kok live sebab ada live makan nya jadi bisa nuturkeun urang hayang urang katuturkeun kudu ngadabing gitu kan jadi hayang resep kitu nya hari abi jadi ramah kitu resep kitu enak yuk Iko atau pertama bisa minum kikian teh kumaha awalnya abi desa ngiring kian teh pertama langsung dikontak ku ibu abi mah duka di mana abi gaduh nomor ya abi teh duka di mana mah pertama ibu teh wartosan kami teh pas anu di Tawang mana ya Kang anu di Tawang anu daerah Cigeprong kami teh salama anu di anu bari jalan ka Curug geuning mohon tadi didinya pertama teh abi kan saudara-saudara ibu teh cenah ikut ya sareng ibu kaping sabaraha nanti pokona cenah di daerah Tawang berarti oh itu pas dirinya teh alhamdulillah abi pertama teh Kang teterang blank pokona mah ini teterang nanaon dirinya teh pokona mah ku ibu teh alhamdulillah di pasihan videona tingali pas video akang pas nuju di mananya kita asa anu di Ciamis kami teh salah Ciamis anu Ciawi tapi anu dinya oh itu tebu kami kieu mah kami sapertos Kang Ipan mah cepet Allah abi mah pasti keneh planning pertama soalnya acan nguasai cepet teh cepet hamputeun namun bu panginten tina peragaan abi pertama teh kan beda-beda teh atuh cina sakieu teh lah disawias cuman kena kapayuna mudah-mudahan masih lancar cenah gitu pertama teh dina teh kita pertama sadayana follower pertama orang meniti karir sepikiran akhirnya kan tina hobi bisa jadi duit nah meskipun kesapira dan penting mah orang bisa nunjukkeun bakat di masalah duit mah keun bae da eta mah kebahagiaan heula we yang kebahagiaan keur batur kebahagiaan keur urang bisa ngembangkeun bakat ka kalangan masyarakat jadi masalah duit malah keun we heula da kayak gitu tuh urangnya prinsip itu baheula teh duit mah da keun we engke lah da moal kali milik mah moal kemana kacau ke batur gitu supaya urangna pas memang boga channel kieu urang ulah engke-engke gercep gitu jadi misalkan mun aranjeun sadaya rencangan musim kering sadayana di mana we ayana misalnya pribadi Nusantara pokona kitu brother ulah pokona ulah dingke-engke aya ieu manehna basina kieu terus aya konten ngilu ulah dingke-engke sabab bakal kapacok ku hayam teh lah cek paribasana teh keburu kapacok hayam rezeki gitu tah resepnya kieu ante kitunya aduh suasana mendalami nanti nya jadi lamun misalkan kalau sadayana peryogi atau dina acara upacara adat atau nanti dina bodoran marilah bergabung bersama kami atau mangga sok dirujang wae sumpingan Instagram Simkuring jadinya aya kontak telepon Simkuring sok telepon Simkuring di peryogi ke Simkuring sumpingan ke manajemen nah tiasa disumpingan
di mana we tempatnya insya Allah lah kita akan datang ke lokasi di mana anda membutuhkan gitu kami dina sanggar anu aya teh tapak saga kan tadi dina tapak saga teh kang nano gitu anu ayana teh menyelenggarakan masa upacara adat apa kumaha baik upacara adat seni tari gitu baca silat aya asli jadi te tari yang ngumpul silat oge aya bagus sebenarnya mau yang wifi aya sebenarnya tapi masih belajar gitu masih belajar kan acan itu acanon nya acan bisa orang can bisa menunjukin gitu sebab loba setelahna gitu dari wayang golek tah atuh berakhir gitu lahnya dah waktu seperantos 20 hiji menitnya simpuring biasa dilambi-lamikeun hatur nuhun pisan nya hatur nuhun ogena mohon siap pribadi siap ku abi didoakeun akang teh kan kapan deui ke eta syuting deui saona acan duka tadi syuting mah ka poling di bukan teh sebenarnya mah bade lah syuting mah ka Bandung sepun teh bade silaturahmi intina mah kitu mohon rerencangan ukur kitu aya mah tatunya sabari ieu dibukakeun nya preman pensiun 5 atunya preman pensiun 5 nu tayang teh engke di bulan suci Ramadan 2021 siap-siapnya jadi teman-teman saya sok nonton setiap sahur dina RCTI hilap oke artinya hilap siap hatur nuhun pokoknya mah kang ngehilap we subrek subrak subscribe follow dan komen nya kita bradernya hatur nuhun pisan siap 20 menit mohon hatur nuhun kang atas waktu nabi puntenna ti payun heula ieu siap enggak aya eta yuk kang ayo doakeun sing eta salamet tah yuk ti payun yuk siap pegang dipijet tah eta mah kang yuk kang ti payun bangga siapa yuk aduh gitu tah pemirsa bener lah